capernya ke awewe. Caper naon nah, ada orang mah emang bisa main basket. Tepantes udah kampus sih mana main basket sih kieu. Ih, bau itu ih, bau pisan sih jorok pisan ih geuleuh. Mending oge anu main basket si harinya. Ya, mending si hari. Hari buru mana? Buru. Nasi mana nggak bela budak kampung juga gitu ya? Nih no. Kalau wit, orang rek kasih helaya. Cium. Wit. Ayo naon, Wit? Dulu sih saya naon, orang tadi ningali maneh ka pulang tarik teh. Nih juga nu rek asupan. Nyamu atuh, dia lo we da urang mau buat ngajarkan ieu. Nya lah siap. Kawan Wit. Oh, Kak, kelas. Kamu mungkin ya. Kayaknya orang bisa asup pelajaran. Naon kita? Orang aya urusan lah. Jadi udah jelek kampung. Ya aku kemana malah gandeng. Baliknya kurang kafe. Nya. Alah ibu, sampura. Wios tenan naon? Ya tadi ibu ke abi we bu. Sepuluh. Ya terus wios ke abi lah. Hatur nuhun atuh. Bukan ibu ya. Kayak dari Majang, lamun lempang teh kudu hati-hati. Mohon ibu. Menira ruswa tuh rek ka mana? Bade di damel tos kaberangan abdi teh ibu. Kunaon ibu? Mirip siga budak abdi. Saha?
Nges. Sok atuh biji Nya telat. abi damel hal ibunya. Assalamualaikum. Hati-hatinya, salam. Assalamualaikum. Nya mami kemana wae? Tadi aman wi, lancar. Kan tadi di sekolah. Orang kampung ini. Cari gawe cenah tara sekolah. Ini kawin cenah. Siap wi. Mandi lah. Tok, kopi nanti di mana sih? Di atas gedung deui. Hanya. Wis, mau teh ini. Anu boga Indonesia hari. Sekolahan jadi kapal kan. Iya sih bener. Kumanya mau ke pas lulus sekolah kurang ini. Jadi itu orang Emang lu tahu kemarin nikah jam sehari? iya beneran mereka lagi mungkin kalau memang mau aku kemarin kan sahabat forever Mandek mending diajar langsung balik lah. Wah gak bakal halu. mereka berikan aku pasti kok kita nggak tahu kan Dila aja kok Ina. Punten teh abdi teh sengaja. kumaha aduh Kayak ku abdi digentos deui. Isu. mana tiga nih kurang jadi kotor kia Bisa diolah. apa tuh kan buka HP kak apa tuh orang dilapor ke Iya. Di jadi pecat ingat ayam dilapor ke ayam lah gimana Aduh mau balik. kotor kia kebencur mana sih kak naon sih kan mereka gawe di dia terus kia kelakuanna tapi sengaja ibu. punya kok isu kemarin kudu eureun gawe di dia Untuk terpecat tapi ini kayak abdi mah sekolah ku. lain sama lain urusan abdi urusan mana pikir abdi sorangan ayo karena ya bersihan di mananya dia assalamualaikum Kenaon duit? Astagfirullahaladzim. Naon? Dia rewas ih, gantel lu tuh, pakai cium. Cium aku itu mah kieu. Mirip lah 11-12. Geus gelo. Kenaon biasanya jeung siratna, mana siratna? Tuh ingat tuh orang balik teh asal kereang gitu gabung. Gerak Siratna dulu. mah. Tuh ingat yang indung nasihat. Gerak ya gabut. Aslina gabut. Ini kayak mah radio. Emang di imah mana ya naon? Segala aya pokoknya. Aku mau jamin geus balik tinggal. Piraku. Kiraku nya bener atuh mending hayu let's go kayak ini. Ayo let's go atuh lah. Ayo. Ambo, oh ambo, sieueuh. Nya, sapedang. Assalamualaikum. Ambu. Jangan salam gitu.
aneh soal mantu ambu. Penting teh. Abdi babaturan sekolah nasi. Oh, babaturan tadi calon mantu itu aneh satu. Ya, mau mungkin timanya gelis dia dae di cium bareng pasti. Karena Cuma kurang pakai kata dengan hiji-hiji lah. Neng beda tas konten aja. Intinya wow teh. ini mulai kayak ini kasu asal keluar. Ya, banyak. Jarang sih. Ya, ngerakeun itu dah. Tapi ngobrolnya kamu pada masa ada mau di dangkom. Kamu bager pisannya. Nya angtu bager da cium lagi bager katingal itu. Tah. Malas. Real amun teu. Ai maneh ngabayar sakola ti mau gawe tak. Tarik teuing. Kamu mah tak apaeun namun urang gawe deui ke bayar sekolah sorangan. Bisa apa? Tuh tak apaeun. Lamun eta maneh balik beuting emang cara nanyakeun si ampuna. Nanya, nganda, urang beja ka ambu mah, urang mah belajar di sekolah jeung babaturan. Nah, kitu cium. Atuh da urang mah terakhir ka ambu teh, aduh ambu hiji-hijina anu cium tilu-tilu kitu teh da ambu hungkul anu sasaha deui. Oh, gitu. Di bapak cek ambu mah cium teh dari bapak si Arif ge cium teh pernah ngadangu cek ambu teh cium teh sanes budak kandungna ambu. Puntennya. Nya Abdi naon terserah. cuma persanten lah kalau dia ada bagus mau beda pas tahap. Gimana, Mi? Terusnya sama cek kafe. Kemarin alhamdulillah. Bahasa kamar itu nya eta pegawainya itu balik ke mana? Jadi we kumaha tadi pucat. Adalah udah gawe lagi pirakunya gawe terus mau balik ke mana coba anak masih Ratna ingat calon mantu papi ya tapi cok bayangkeun ih papi kamu gambaran kan bisa diawakeun papi nanya ngopan mami mah gabarian teu aya geus tadi di kadang mati yang geus kamu langsung hari tak kene dipecat si papi mah sok kitu cara ngadukeun pisan lima menok menung ka papi Kemarin mau motoran rok nasi Ratna nya. Kuburan ada teman tengah aja. Alasannya bogohnya kasih Ratna. Ah, kira-kira orang bawa kasih Ratna, orang sebeli kasih Ratna, cerita kita sebulan ke orang. Mana lah sowan anak nggak kasih Ratna nya. aya naon cium mana kunaon geus ih mending urang hot news pisan ieu bisa anak kamu
aturan silatna di mana babarengan itu. Wah, saya jeung si eta pokok namanya ka kopiet ngejelain hadenya. Nah, tadinya eta si Gimbeng mamahikeun donat gerakan ngasih ratna. Makanya itu, Makanya dipecat sok. dipecat di harapan loba jago. Pisahnya aduh urang mah sendiri ngalin aja. Yang khawatir aku mana kumaha sih? Ya orang ini orang lain mana? Segahan. Hajar ciu eta mah. Lamun tak ada kumaha atuh aing. Ya eta tadi saatin abdi mawana teu becus eta gawena. Gitu oge atuh mana dia sayuati. Mana mama jadi pisan bisa jadi sama teh. Semoga rasaan rasaan. Bae. Itu udah tugas kan penting di damai jadi Nah, mana aja? can kan penting di damai Ih, ulang ngerjakan tugas di dia. Ini orang pindah yuk. Teangan we. Yuk. kan dia punya nyaman aja Oh, baik banget. Ah, iya. bisa dicandak punya lira Kan dan apa? Ih, sana kayak mau mana toh kumaha tengah tina kumaha. Nah. Hitam. iya teh kalimat ieu teh kaitan dengan urusan ada nu mana Nah, ieu teh sanes anu ieu. Jawabanna teh sapi. Anu ieu tah. nah begitu Soalnya sarua hartos mah teh sarua sareng pertanyaan soal mah. Hartos. Rieur. Assalamualaikum singgung Dewi Bu kita kepikiran jadi di jalan itu teh cium adamu cekan teh cium teh sanes budak kandungna ambu terus cium teh budak nasaha tuh Jadi kieu 17 tahun ka tukang kayak nyimpen kardus di hadapan imah. Terus saya suara orok pas tinggal cium. Kamu teh tega matahna ku kamu diurus nanti kain. Kamu teh hoyong lamun cium geus apal. Cium bakalan indis di imah. terus kayak gitu ingin kandungna cium teh saha tuh Kamu teh terang ka indung kandung cium, tapi dina kardus eta teh surat. Di suratnya ada tulisan PT Galuh Kingdom. PT Galuh Kingdom mah tuh nu boga ge bapak rencangan cium di sekolah atuh Coba pakedak. Kamu kena nyimpen suratnya. Ya. Bu cium yot ulah kependak sareng nu bogana PT Galuh Kingdom Bios emang tos waktuna. Alah, jadi sok kepikiran euy nu kemari. Bener teu nya eta budak urang. Masalahna teh urang asa aya ikatan batin. Lamun eta bener-bener budak urang kudu teangan. Tapi di mananya urang kudu neanganana? Ya Allah, bere patunjuk atulah ke urang. Urang rek papanggi jeung budak urang. Jigana urang ayeuna kudu neangan eta budak. Tapi di mananya? Geus lah,
Geus beresnya nyapu ieu, urang rek neangan eta budak. Atawa neanganana di tempat anu kamarinya. Tapi da moal mungkin. Gimana nya? Geus lah urang mah serahkeun we lah ka Gusti Nu Maha Agung. Ya Allah. Ayeuna sok bere nyampo budak urang di mana? Teuing atuh bener. Maneh teh lain ngalahirkeun jelema nya. Maneh mah kan ngalahirkeun naga. Dasar wae kos maneh kieu naga. Geunah wae sia lamun ngomong teh dijaga. Bener eta mah kanyataanna juga kitu. Teuing kurang mah maneh geus miceun budak urang dibocorkeun ka kaki maneh. Nya teuing nya. Sok lamun wangi urang sieun. Benar ya, urang dibocorkeun tingalikeun we. Nya sok eta urang mah teh sieun. Benar Allah buktina ieu pan. Pak Wijaya, abdi cium anu baheula pernah damel di perusahaan Bapak bari ngobrol sakadak biasa. Kalau enggak ada Sanes, Pak. Jadi ieu ambu abdi teh gaduh surat. Surat teh ayeuna di kampus pas ambu abdi masuk ke manggilan abdi pas balik keneh alik keneh abdi nyanak suratna ieu atas nama perusahaan Bapak Sanes. Bangkit.
resep ka Widya Cuman ibu guru ningali kumaha? keluar Ih, si resep ka Widya balik-balik ke jadi kebutuhan cium semuanya. Nah, bisa boboh ka abdi. Widya teh kan minggu anehna jeung katna mah resep ciuman jadi kayak dia mah sok aya kecium wae sok ingatan cium ke sekolah Ya gitu. nah balik itu nah itu dia ini dalam Bade maunya. Bade. ditepangkeun karencangan sekolah mah saboga cium aja